Nah, bah, Mana? di gawe nama iya, bah, di dia tempat gawe nama, bah. Di dia. Oh, Nah, apa dia mah kaliwatan tadi oge ku Abah. apaan tadi urang ge ngomong, bah, ai tempat gawe nama di Kaliwatan, dia oge. Adi apaan dituduhkeun aku mah kieu teh. Ieu dikumahakeun ieu dituar gitu umurna. Lain itu ada teripu gawe nama. Kan ukur ngungkurahan unggul sumur, diangkat tongengkeun gitu, bah, sumurna. Mungkurahan sumur diangkat ditongengkeun. Oh, Ka hati teh. Siang alojeng ka aing korok. Sejarah renung gitu. Ulin kemana ya kieu. Bah, di Sabah ulin emang gerak. Juga di suguhan kopi. Juga aja di Sabah tuh ya. Kebenaran ayah si Sabahna. Kudu disamper ieu mah. Bah, kenal, bah. Nah, sih kan baringun gitu, kenal dia. Urang teh loba bayareun. Bang Emo, Bang keliling, sawah juga naon tebuseun Abah teh. Bararingung pagawean eueuh. Ongkos sawahna digadekeun. Aduh, Ada buat atuh udah pakai kehirupan kiwari mah tuh segala rarese. dan dicodekeun sawahna teh Jonglen. dijual di Lazada. Oh, di lain lagi ada naon di shop-shop itu lah. Oh, sayur sop. Lain shop empi kayak itu nanti. Oh, Itu apa sih majak bararingung bisa Apa. ngalabean. nah, edek gawe apa? Aina hasia buka gawe. Aya, bah, gawe mah. Geni siang nganggur eta aya ka dieu. Bising abah edek pan urang mah libur atuh. Oh, libur. Kasih sudong. Eta ngomongna aya gawean gajina gede. Wah, Asli. Asli? Asli. Gede kan gajina teuing sabara-sabarana pokona mah gede. lamun gede gitu mah. Ayo wae ya Abah mah. Edek diantar ayeuna Di mana gitu si itu Udo? mana udah itu belah kulon. Oh, belah kulon. Hayu edek mah Lain teh sia teh gawena ngeunaheun teu. gawe nama ngomongna mah dari putih-putih ngeunah lah. Teriput tapi gaji gede. Gaji mah gede. Waduh. Lumayan jigana bisa ieu na piweungharen mah gitu. Bisa bang di pabrik mah sabulan kan 2 juta. Oh, nyogok deh cang ge. Ya di situ mah ada ngedenya sabulan 10 juta. Cil. Lebih pegawai negeri. Ah. Pokokna mah negeri we. Lebih gede ieu mah ade. Ade kayu mun ade. Ayo lamun bener-bener mah aya. Bener aya mal pohong wing tara ngabohong wayak ieu. Heuh cing heuna mah. Ayo Penasaran Abah mah. ayo urang teh. Ayo. Aya. Tuh lah itu dikit mana. Jadi hebat halangan kedua ieu mah. Lain kira-kira gede di jadinya. Urang mah tara ngabohong wayak ieu ya Ayo Bang. atuh. Penasaran yeuh. Ah, bayu lumayan we, Lain Bang. kira-kira aya gitu jelema na. Aya sigana mah. Aya kebenaran itu. Aya. Apa mah gawe mah geus sugan mulai. Abang geus sabaraha tahun teh gawe. Sugan mulai digawe. Ai cangkeng beunang. Wah, moal pacan teu teripu. Wow, ai lihat ting mah angger we. oh iya. Oh, Mon, naon, Mon? ieu nah ngadenge aya pigawean ya. Jangan sampai ya. Iya, si Abah yang gawe. Abah yang gawe ini geus sabaraha tahun teu gawe. Oh, Diuklah gerak bareng. gerak ngobrol di dieu. Kuku. Sok jeung Abah ngobrol aya maksud. Jadi abah teh butuh pagawean. Heeh. Ari pagawean mah aya eta ge. Di mana eta? Tuh lah Kaliwatan, tuh abah bieu Kaliwatan bieu ge. Di Kumaha di Kaliwatan? pan tadi wing ngomong kan proyeknya belah ditu sih teh. Oh,
gampang aya abah mah gawe mah ada butuh. Heeh. Nanti masing gajina sabaraha? Gaji nama 5 juta sapoe teh. 5 juta sapoe. Eta teh gawe naon dong ini? Gawe nama henteu ripuh. Lain proyek oge teh sakitu. Moal gawe pabrik oge kaelehkeun. Aslina Aslina urang mah. Ku di mana tuh cing? Arek Eta teh pagawean teh pemborongna maneh. ayo urang mah da heueuh pemborong nangkoh urang mah. Manor saya mah beuy manor. Manor. Heeh. Arek ditembola pagaweana. Ya di tempo ya hayu. Ayo atuh arek. Ada sarana bah. Yo, Hayu atuh. urang tembola we pagaweanana ayeuna mah. Heeh. Ayo bener mah nya sanggup. Sanggup Ayo. Nah, gawe mah. Gawe gede atuh. Gawe nama bah teu ripuh-ripuh teuing bah. Teripuh. Untung gawe nama. Oh, tina geus kolot apa mah. Oh. Nah, bah, Mana di gawe nama iya bah, di dia tempat gawe nama bah. di dieu? Heeh. Nah, apa dia bakal liwatan tadi oge ku abah? Apaan tadi urang ge ngomong? Bah, ai tempat gawe nama di Kaliwatan dia oge. Adi apana dituduhkeun aku mah kieu teh. Ieu teh kumahakeun ieu dituar gitu umurna. Lain di ada teu ripuh gawe nama. Kan ukur ngungkurahan unggul sumur diangkat tongengkeun kitu bah. Sumurna. Kurahan sumur diangkat ditongengkeun. Heeh. Kaki dah. Ya sabaraha ringung aing. Dia lagi di kumpurahan sumur teh. Heeh. Ui tongengkeun sumurna. Kurahan sumur ditongengkeun. Heeh. Siga mahekeun cai dina gelas. Ari sieu teh ngalalojeng ka ieu teh. Lain heuh kitu we pokona mah. Lain butuh pagawean nih. Butuhna mah butuh nya aing kudu nongengkeun sumur. Kan gaji gede. Lain masalah gajina, siang ngalojeng ka aing horor ya. Sok sawarah teuing. Kakolot ka kitu teuing aing geus mah butuh gawe. Ngalonyeng sia.